ente di lamun di Thailand di Bangkok teu di Pattaya di pantai Bit eta teu arek nangan awe nu kusuma aya teu yang bener lu beuh eta dam teu gelis teu gelis awena dang teu di dia mah hah di dia mah sorga eta sorga da dunia kaum hidung belang. Ini cek Mang Gandhi itu pernah boga di luar Indonesia. Di mana? Negara mana itu? Di Thailand, orang Thailand urang. Di Thailand, orang Thailand urang. Di Thailand, orang Thailand urang. lu kalau ngomong yang bener apa enggak? Kayak lu jauh amat. Kok bisa jauh gitu sih awalnya kumaha? Kan urang meureun sering ke luar negeri tapi Asianya. Asia. Gara-gara naon bisa ke luar negeri gitu? Urang ka dinasna kan ka Brunei heula. Di dia ke bandara tuh naik pesawat apa ente? Naik atuh nya naik getek. Oh, itu getek nah. Getek mau ditarik. Pakai gebong cau. Oh, perahu-perahuan. Oh, naik pesawat. Alhamdulillah sih orang lewat darat, Dam. Lewat darat. Bisa. Nanti dia orang ke Sunda Kelapa. Sunda Kelapa naik bis. Naik bis ke Jakarta. Oh, naik bis ke Jakarta. Terus ke Sunda Kelapa, di Sunda Kelapa ke Kalimantan. Nah, di Kalimantan ke Kucing. Masih Indonesia ya, tak? Masih. Kucing ke Miri. Brunei. Oh, di Miri ke Brunei. Di Brunei urang, ku bos urang ya ceritanya. Ku bos urang. Pak Gandhi, kamu sekarang pergi ke sana ke ngaranna teh poho deui urang teh nya. Kilang ngaranna daerahna Kilang. Cek orang Brunei, Kilang sok cek urang mah perusahaan meureun nya, tapi sarua wae sih. Kan itu cenah ka Bangkok. Siap mah cek urang teh. Urang teh aing menuju ka mana ya nya? Kan adres teu boga urang. Teu boga adres, nyahogeun teh nanyakeunana, ngabingungkeun kan ya teu. Blon bener. Aduh, si aing manggihan saha ieu nya. Rek mana teu kaharti ieu nya. Bahasa Inggrisnya teu bari jeung teu kaharti pan lamun ente di Indonesia di Jakarta meureun bingung gitu kan. Tapi kan nyaho bahasa itu kan. Urang teh nyaho bahasa. Culak ciluk urang dam di airport orangnya. Di airport. Waduh, orangnya kira-kira manggihan sahanya. Begitu turun urang di kanan ke Bangkoknya teh. Asup pula kan ke Gardeng pas eta kan. Nyokot beg orang. Begitu nyokot beg orang keluar culak cek waduh kumaha nya. Bingung dam. Untung anu ngasongkeun kardusnya tuh. Kardus dipasang dam di ngaranan. Di ngaranan Sugandi 200 itunya tuh. 200 Songloy 200 bahasana Songloy. 200 maksudna naon? Nomor ID eta, ID pasport orang. ID pasport. Pas orang itu jalan teh itu saha jalan teh ngacung-ngacung ke ini. Orang Thailand atau supir eta main supir. Ngaran saha nya tanya mana? Why? Yo kawan. Your name Sugandi. Yes. Songloy. Bahasa Inggris eta supirna. Supirna bahasa Inggris main atau pan internasional mun bahasa Thailand urang bingung beunanya. Iya. Why you say Sugandi? Yes, Sugandi. 200. Okay, Leo. After you offset insert text. Offset emang murah. Offset keluar. After kayak maneh muncak urang mah kayak maneh keluar ting urang bareng gitu. Naik mobil car itu kan. Ai cerita urang. Ai bari jeung teu nyaho ya teh dam. Bari jeung teu nyaho di Thailand ya teh. Di Thailand ya terus naik mobil orang naik siapa lagi
Lain mobil pribadi sih karena eta mobil kantor. Keren tuh. Keren. Mobilnya mobil non sedan apa? Sedan. Sedan di payungan pan urang wis aing ge pejabat ya. Merek naon Mercedes? Hah? Naon yang mereknya teh urang poho deui sih. Poho deui merekna mah. Merek mobilnya poho deui naon gua? Pokona mah, hah? Warna naon mobil? Warnanya warna bodas. Rebudas. Langsung orang asupnya begitu asup tuh orangnya ceritana ada ya tuh cek maya teh after you eat cek mana eat mainnya tapi bahasa itu bahasa nanti bahasa Thailand after kin ko cek mana gitu why you kin ko cek artinya why you kin ko cek orang teh kin ko English to speak English eat oke Leo Cemblung tenan. Leo. Oke Leo Di Indonesia mah blur namanya blur gitu. Muncul ya gitu Bos gitu, bro. ya Oh, iya, ya lewat, after kin cek mana finish kin cek mana after jalan-jalan oke. Bari bahasa Inggris pabaliutnya tuh Inggris pabaliut bahasa Thailand pabaliut Plegag. Sekarang bego. pas itu orangnya oke finish cek mana oke finish geus beres tet di mobil ya pai nih cek mana Pai duit. lain pai teh keluar ayo kadi gitu pai ayo nyamperkeun nya teu pud wah yuk kawan pud indon no have after have cuma pas tembong teh wih kalau bokanan ada namanya tuh wah pisieun kabeh kalah jengking nya tuh yuk ente Thailand kalah jengking kodok pokoknya mah nanti anjing nya tuh anjing Kan di sop apa mah anjing. ya kok macam muncar di urang mah direndang di naon gitu kan gitunya pokoknya daging itu iya urang kabeh nya tuh aya daging babuy babuy teh babi bagong wah ieu kawan cenah ge itnas cenah ge hep babuy masarap boh cenah ge wah ieu masarap cenah we cannot babuy teh we cannot babuy wah you cannot babuy cek main wah you cannot babuy masalap boh after many power Powernya maksudnya. gede tenaganya jadi gede Gede tenaga. supaya gede tenaga mini power after boh itu babuy nitoy boh jadi main teh nitoy nih cai Uno asup. asup juga nya pas urang nanyakeun hep kelebau why you know hep kelebau Kebo naon? kelebau teh kebo kelebau Yang daging kebo mangandi. atuh heupan orang-orang orang teh can pernah ngasaan daging babuy mah nya wah yuk kawan no hep kelebau lagi hep dog lagi wah you dog dog ngeri kan orang kan waduh aing dog naon urangnya dipikir teh hayang dahar aing beurang ngapal kumaha ya urang jadi bingung urang ngadaharan yuk mih urang jadi nadam mih urangnya di itu mie biasanya cara diurang bener mie anu harerang teh nya tuh Instan apa? lain mie golosor Mie golosor. ayam mie golosor jadi ngadaharna mie bihun make itu Kacang. kamu buka kacang tapi jeung sangu sih urang pan kalau makan asang Gorengan tuh. wah urang gorengan ge sieun Aya tapi gorengan. aya gorengan sieun urang Goreng naon gitu. ya macam-macam sih aya kalajengking aya naonnya aya sireum Goreng sirup. sirup di tipungan kacau ya tuh Sirup narangge apa sirup nu laletik teh? jika nama sirup larang ke gede sih Gede. gede ya tuh aya bilatung iya nonton anu keluar dina tangka teh tangka jengjing Manuk teh meureun eta. oh kes utar teh geus gede kieu nya tuh baleude Bodas. bodas ayeuna kos kitu deui anu campur eta ge anu ditipungan Jadi dahar mie.
Padahal mie aing. Make sangu saeutik bodoh ah cai. Padahal mah saya teh ngagoreng mie beurnya kurut nanti ku minyak babi. Tapi geus kitu kumaha coba? Lamun menurut ente kira-kira lamun aya ente di satu tempat nu kos kitu. Kira-kira kumaha? Beuteung lapar teh naon kan? Pasar mah. Beuteung lapar atunya. Aibu. Nanti. Lamun bener-bener Ya, apa aing neangan di mana aing nyawain teh tempatna. Karena nyanyar datang. itu lauk-lauk atuh. Ih. Mun aya lauk sepat. Emang di ieu. Emang di si uat. Daripada payah tuh, urang Naon? tuh. Punten aing. Bener tuh nya, kumaha carana gitu kan. Lapar aing jauh teman 2 jam. 2 jam Di ditu urang ente pada itu kan orang nanti geus memang dahar itu sarapan itu tapi saeutik tetep kan pagujog-gojog naik nanti naik iya dia kan naik mobil kan bener lila kan orang kan aya barajam cuma teu salah 1 jam setengah tambah 2 jam memang di pesawat ge dahar itu nya tapi kan dahar ge kurang begitu iya kan tetep we butuh wah kumaha carana ya diajak dahar heula urang kumanehna begitu diajak dahar kapun kos itu kacau cek urang teh geus ngalembok aing finish, why you have power? Jaling gue aja sedang aja tujuh mie gitunya. Jaling gue aja sedang aja tujuh mie gitunya. Bari jeung nanti minum teh pala ruguh teh. Minum ya tuh. cek teh. Minum tuh Cibodas urang Aqua. Aqua. Ih, ente mah lain Aqua merekna naon mah. Cibodas saya di itu ya tapi lain Aqua naon mah ngana. Itu ditawaran orai orang bunga saya itu buki aing orai banyak orang ya aing have snack cek mana embung kok mau aing snack teh tahu orai snack orang bung ya aing bos itu geus beres nya ceritana urang ya arek aya kakilang urang ceritana Gawe ta. encan gawe atuh urang kontrol kene kontrol kanan ruangan wah jeung pimpinan dah ngomong wis aing ya enak geulis amat enak geulis amat nya teh TV-nya nya teh after kawan ge meni cek mana have nanti cek mana Pattaya cenah ge itu di naon ngana teh naon sih ngana teh pantai mencari di urang mah beach nah, lamun di Brunei kan muara beat, lamun dia beat Pattaya. Wah, dalam tidinya dalamnya tuh si ente di lamun di Thailand di Bangkoknya tuh di Pattaya di pantai beat eta nya tuh. Arek ngan awen kosuma aya nya tuh. Yang bener lu. Beuh eta damnya tuh. Garulis nya tuh. Garulis awen dang gitu. Di mau. Hah? Di dia mah sorga eta sorga da dunia kaum hidung belang di Pattaya eta nu ngelehkeun seluruh dunia eta Di Thailand loba kaum transgender. loba Jadi itu kan biang aja. dia mah loba Berarti kumaha membedakanana itu. membedakanna ya meureun tina ieu na we meureun rasa Anu ngajendo apa ya anakna ya. rasana tapi memang di Thailand lamun di Thailand ya aya lalaki persis awewe di Thailand paling terparah paling ekstrim lamun di urang kan ukur bencong Bencong. kaplerna aya keneh lamun di Thailand sampai kan dioperasi sampai kan dijadikan mencari mah gitu mencek cara kasarna sampai di Thailand paling ekstrim lalu di urang kan ukur bencong kan di urang mah make lapisan nanti karet itunya tapi lamun di Thailand teu mun Thailand mah Apa? ente terus paling gelis eleh awewe biasa mah
Yang bener. Etan kos itu baru Islamnya tuh. Ente bisa nyalahan orang ge pernah nyalahan cuma teh ih cuma teh awet orang laki ulis dam. Kayak lo teh mah dioperasi ngomong. Wedan caing teh. Kayak lo teh tanya teh. Mantep dam ente di Thailand tah. Tong salah eta bener eta teu ngabohong Kang. Beneran eta. Nggak bohong gitu. Teu meunang ieu pasti batur nyarahon. Saya ngomong teu bener. Kelo juga di mana sih cenah ya pengalaman gitu kan. Jadi ku bohong dasarku pengalaman itu dam. Jadi Gitu. awal-awal bisa menang kabogona kumaha Thailand teh. Urang awalna ya iseng urang dam cek tadi nama iseng sebenarnya urang lain urang nu hayang manehna nu hayang wih urang mah jeung teu eta ge teu diniatan urang gitu kan teu diniatan aing manehna nyamper wae kumaha teu nyamper-nyamperkeun wae atuh mah nyamper-nyamperkeun wae wah yuk kawan home cek manehna muncul mah di mana itu kan pas hari ke Barata. pas hari ka genep untuk salama urang ka genep Anyar menang kabogona. udah wae manehna udah wae wah yuk kawan handsome wadis aing teh emang aing tiba lagi ganteng banget emang tiba lagi urang ganteng ulunnya kalau baru tahu ya Belagu lu. tadi mana tadam urang dam hah mun teu salah si ping si ping si ping karena ping lain ping Oke guys, segitu dulu guys. Oke guys segitu dulu ya nah, jangan lupa subscribe guys nih di sini nih